ngising. Hayang ngising mah. Hom tos ngadahar naon? Pas ada seblak na. Oh, tos ngadahar seblak. Atuh ada ladak teuing. Namunnya di mana gi? Tadi dinya teh hareup di deketan stasiun. Oh, palingan gi. Di dinya mah enak gi seblakna. Ih, teh level sabaraha gi seblakna? Duh, kita kala lomba tanya. Levelnya mah level 10. Palingan gi level sakitu mah top markotop gi. Gi, eta biasana level sakitu mah ngeunahna ku pedas manis gi. Alah anak muda pan sarua urang heuh nu kitu ngan enggeus duh kana beuteung ieu mules. Oh, pasti mules heuh gi. Eta teh nu dagangna teh budakna waona anu hareup stasiun mah. Oh, mak, waona anu orang Sukalna, anu kawin ka Mang Junet lah. Kagening apa maneh anak muda? Oh, atuh mak, apa? Eta si waomah mah. Tah eta teh masih sifat lanceuk emak gi. Lah sabodo teh saha-sahana mah teu paduli halik-halik lah urang geus teu kuat teh. Geus kapacirit. Oh, eta. Terus, mak, beli bau kieu. Heuh, sok ki. Heeh anak muda.